Assalamualaikum. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 8 sareng Ibu Purnamawati. Laungan dinten ayeuna urang diajar ngeunaan pangjejer acara atanapi mandu acara. Barudak kumaha iber hidup sadayana damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Sapertos biasa, sata acan ngalitan diajar, yuk urang ngadonga sasarengan. Dumasar karena kepercayaan anak masing-masing supados naon nuku hidup di pika maksad tiasa kahontal kalayan lancar ngadoa dikawitan rengse. Nah barudak laungan dinten ayeuna urang diajar ngeunaan pangjejer acara atanapi mandu acara MC tea. Mandu acara ieu aya dina kompetensi dasar 3.6 nyata memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal. 4.6 menyajikan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal dengan memperhatikan ekspresi dan lagu kalimat atanapi lentong. Teras jadi aya tujuan pangajaranana nu kedah dihontal ku hidup atanapi yang harus dicapai oleh kalian, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kembali struktur teks panata acara dengan penuh tanggung jawab. Yang keduanya, peserta didik dapat memahami kembali hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang pemandu acara sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan atau mempraktekkan hasil pembuatan teks memandu acara secara berpasangan. Nah, jantan barudak tina pangajaran mandu acara ieu. Nah, ieu aya sababaraha poin anu kedah ku hidup dihontal dina akhir pangajaran sapertos kitu. Urang lajengnya kana pangajaran dinten ayeuna. Barudak hidup pasti tos aheng deui kanu namina mandu acara. Nah hidup tos sering ningali nya boh eta dina TV nya dina berita atanapi dina hajatan-hajatan, dina karyaan, dina nikahan. Nah tapi hidup kirang wanohnya kirang terang langkung teleb kumaha sih kitu nya dina prakna mandu acara teh kitu nya. Hal naon we nu urang kudu disiapkeun dina mandu acara teh. Nah ku kituna yuk urang bahasa sarengan langkung teleb dina ieu materi. Nah di dan slide kahiji di dieu urang ngabahas ngeunaan wangunan mandu acara atanapi pengertian mandu acara. Nah janten barudak mandu acara teh ngajenan acara bisa dihartikeun ngatur acara. Ari jelema anu ngajejeran teh disebutna pangjejer. Ari jalma anu ngajejeran acara teh disebutna pangjejer acara atawa panata acara. Nah jantan barudak anu maksudna pangjejer di teh anu mawakeun acarana. Nah jantan anu mawakeun acara teh disebutna teh pangjejer kitunya anu mandu acara. Nah sapertos kitu. Nah teras di dieu aya rupa-rupa acara. Nah kabagi jantan dua, ayana acara resmi sareng acara teresmi non formal teh. Pami acara resmi sapertos seminar, loka karya, jeung seserahan. Anu tadi teh sorg ibu seserahan dina nikahan gitunya. Pami seminar-seminar masuk aya di ruang lingkup kampus sapertos gitu. Tah pami acara non formalna anu teresmi aya acara laungan, acara keluarga jeung hiburan. Acara laungan di dieu teh maksudna acara tepung lah gitunya pami sapertos reunian. Nah sapertos gitu. Terus acara keluarga sareng hiburan. Nah terus di aya acara resmi nyoko karena opat hal. Nah acara resmi di dieu teh dibagi jantan opat maksudna bagian eusina gitunya. Nu kahiji ayana bubuka, terus aya pangbagea atanapi pangjajab sambutan nya disebatna teh. Terus katilu acara pokok atanapi inti, terus pamungkas ayana panutup. Nah teras pami acara anu non formal mah anu teresmi si runtuyan acarana teh nya sami teu benten jauh sareng anu acara resmi gitunya. Bubuka mah tos pasti nya aya bubuka. Nah anu kaduana pangbagea atanapi pangjajab ieu mah kondisional nya tergantung acarana. Tergantung pangjejerna anu mawakeunana tiasa ngangge atanapi henteu sapertos kitu. Pami non formal mah universal lah bebas. Dilajengnya
Nah, dina pangjejeran acara oge aya padikana. Non abu atuh bu aya padika teh. Nah, ari padika teh hartina aturan atawa tata cara ngalakukeun hiji kagiatan. Tangtu bae dina ngatur acara aya aturan-aturan atawa padikana. Pan kitu deui saupama urang jadi MC, Master of Ceremony, kudu merhatikan sawatara syarat. Nah di dia barudak cobi perhatikan aya syarat-syarat jadi panata acara teh diantara bae nuka hiji waruga fisik. Nah fisik urang ta anu prima tur benteng kayaning awak sedang sehat kualitas sora alus. Nah jantan fisik di DG kada diperhatikan ya barudak fisik ulah sanes fisik karena fisik wae tapi tina papakean oge kedah diperhatikan. Manya orang mawakeun acara make baju papakean black pantenya gitu jantan kada diperhatikan sirak sukanana kedah sopan kedah formal saluyu sareng acara nu dibawakeunana gitu. Terus kaduana batin. Nah batin itu psikisna teger tur kukuh seperti aya pamorna boga karep percaya diri tanggung jawab jeung bersih hate. Nah janten batin di dieu teh urang teh si pamorna si tetepanana si paras urangna kudu bener-bener menjiwai gitunya barudak. Nah kedah menjiwai teras si karep urang teh urang ge kudu miboga si kepercaya diri. Nah teras suka tilu paham kana etika jeung tata krama atawa sopan santun. Jelasnya dina segala rupaning urang milampah oge urang kudu paham gitu lahnya karena etika duduga prayoga gitunya tata titi duduga prayoga orang kudu diperhatikan komodi ieu mandu acara gitunya mimpin acara orang kudu apal karena kasopanan gitunya sagala rupa. Nah sepotos gitu orang teh ulah tapikeun ka salah sikap gitunya salah lampah gitu. Nah teras nu kaopat boga pangaweruh jeung wawasan anu kaitung lega tur jembar. Nah di dia orang saacan mawakeun acara orang ge kudu diwewegan ku pangaweruh gitunya diwewegan pangaweruh di dieu teh urang ge kudu apal heula kudu nyangkem karena sistematika mandu acara teh kumaha sepatos gitu supamana wae urang teh mandu acara mawakeun acara dina kawinan adat Sunda tah urang teh kudu diajar heula di dieu teh ngeunaan kawinan adat Sunda teh kumaha gitunya sagala rupi. Nah sepertos gitu ulah padu wae padu prung padu mawakeun acara wae tapi urangnya kudu apal gitunya karena sistematika karena pangaweruh dina kawinan adat Sunda supamana sepertos gitu. Terus nu kalima adeg-adegan anu ngayakinkeun tur bisa dipercaya kaasup dangdanan jeung paripola. Nah tadi uihan deui kana poin anu kahiji sapertos waruga fisik. Nah di dieu adeg-adegan di dieu teh maksana kana dedegan urang kana fisik urang teh kudu ngayakinkeun urang dieun urang teh rek nya mawakeun mandu acara teh ulah fisik urang teh plendoy laleuleus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan teu kitu gitunya anu si panonton ge gitunya jadi kakak naon ieu teh gitunya manya aya nu mimpin acara seperti kieu gitu. Pan teu kitu nu matak uihan ka tadi sor ibu mandu acara teh mimpin acara nu jadi pangjejer teh kudu diwewegan ku pangaweruh anu euyeuh. Pangaweruh teh nyata ilmu anu menguasai sepertos gitu barudak. Dugi dieu paham lajengnya. Nah aya sawatara hal nu kudu disiapkeun samemeh nyusun acara atawa pangjejer acara. Nah tinggalinya nu kahiji neuleuman kahayan atawa tujuan kagiatan. Nah nu kadua wawanohan jeung nu boga acara atawa panitia. Nu katilu nitenan atawa survei situasi kondisi jeung kaayaan. Nah barudak samemeh hidep mandu acara janten pangjejer hidep kedah nitenan heula poin-poin anu poin-poin sapertos nu aya di dieu. Nah hidep kedah neuleuman heula punten di dieu teh tipe neuleuman kaayaan nya neuleuman kaayaan teh maksudna kedah mencari tahu kedah hidep teh kedah mencari tahu dulu gitunya keadaan lokasi atau keadaan situasi yang ingin kalian
dibawakan MC tempatnya dan sebagainya. Nah terus yang kedua nya wawanohan jeung nu boga acara hidup wawanohan jeung nu boga hajatna nya supama hidup mawakeun mandu acara MC di nu nikahan. Nah hidup kudu wawanohan heula jeung nu boga acarana. Tamun kaayeunakeun mah nya istilahna briefing heula jeung WO. Nah sapertos kitu. Terus pamungkas hidup kedah ditenan survei. Nah sor ibu kedah survei situasina kumaha kolokasina kondisi kaayaan anu boga hajat teh kumaha supados tiasa nyaluyukeun. Lajengnya barudak. Nah di dieu lebet kana pancen nya mangga ieu dihandap aya naskah pangjejer acara anu can lengkep ieu teh naskah teh pek ku hideep nya pek lengkepan ku hideep kalayan make kalimah nu merenah. Nah seumpamana dieu poin kahiji bagian bubuka puji sinareng syukur mangga urang sami-sami. Nah naon nah cobi ku hideep dipilari kalimahna sing merenah. Nah kumaha kalimah bubuka teh anu hade teh. Nah nganggo bahasa Sunda nya tangtosna. Terus poin kedua bagian maos ayat suci Al-Qur'an. Acara salajengna maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Nah kumaha mawakeun kalimatna nalika urang nyanggakeun ka jami anu bade maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Poin katiluna ngahaturanan biantara salajengna biantara pamapagti Neng Mira. Nah sapertos kitu nya nu kaopat ngahaturkeun kanu tos biantara kumaha kalimahna. Nu kalimah bagian panutup tah kumaha bagian panutup kalimahna. Mangga barudak hidup lengkepan ieu titik-titik garis beureum nu aya di YouTube Ibu nya anu aya dina layar sok diajar satiasana ngalangkepan kalimah biantara. Omatnya diajar ibu langkung hargaan ka hidup anu diajar daripada hidup searching. Nah mangga searching tapi kade. Nah eta kalimahna kedah diolah deui ulah duikeun ka Kopas. Kumaha barudak dugi dieu ka hartos pami aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa hubungi ka kontak ibu kayak di akhir bade ka WA bade ka grup kelas nya. Mung sakieu barudak lawungan dinten ayeuna hatur nuhun mugi aya mangpaatna sasieureun sabeunjeureun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.